sakadar rukun wudu rukun beda di pagahan ku kiai pesantren Salafiyah rukun wudu jeung ku pesantren modern rukun wudu keneh nancep ka jero hatena nu beda rukun wuduna mah akur bae mun cakian ya akur ditu gendep di aing 7 tuh cek aing ge beda akur ngan nancep ka jero hatena sebab naon unsurna nu beda pesantren Salafiyah mah di tunang ngaranna dibayar embung di alam embung di cawad embung naon tuh kada waktu gitu betul ayeuna nama pan menang teu dibayar teu meunang teu dibayar tak bedana sapas kitu entak nancep ka jarat sok bayangkeun na ngaji di kiai pesantren Salafiyah mah haju inget bae masyaallah tapi nanging di pesantren modern poho tereh ka pohona pesantren Salaf di pohon we atuh cacak-cacak pesantren Salaf poho atuh komo disia beda lah cenah kieu masuk agul kitu ji teu lain agul aing mah ikeur agul itu agul seperti eta sebab lawan ikhlasna nu beda pokoknya dihitung ku tahap ikhlas ulah lamun nyaritakeun dongeng-dongeng bapakna nu masantren anak ka pesantren Salafiyah daerah Ciledug nu daerah gitu Kembangan anu mararah anakna nu hiji mah di pesantren Salafiyah nu hiji di pesantren modern geus kaluar dongeng gak pula pesantren Salafiyah mah begitu datang ka imam titah jadi imam daek tegep deh ih mantep jasa jadi imam lagi salah ge ya wajar lah itu di pesantren modern betul daekeun taraweh acan ya cerita taraweh ban marah masya Allah si ieu mah deres daekeun jadi imam ieu mah taraweh kitu daekeun salat ke hampir dibabukan ku bapana cek di pesantren modern meureun mah meneran ka dinya deuleu tuh nu berhasil mana coba nu ibadah eta cenah nyieun sakolaan heuh ka dinya mah ngajurus jurusanana ka dinya mentek kula bakeur cerita jurusan di pesantren modern calon DPR wajar tim sukses wajar kiai Salaf mah ora wajar ge widih lah iya ge ora ana jurusane wis so permen lah wis khususon pesantren Salaf jurusannya ning surga iku idi mengkonon sirama sirama ora diajak dewe melu dan taleni we ora apa-apa dan gusur nah iya mah keur carita harta menang nyokot ti ahlil harab secara paksa ghanimah lamun tadi bahasana teh bahasa peperangan kumaha lamun dicokot dak ku perorangan saurang nu nyokotna wa kana ma akhadahu wahidun termasuk ghanimah kene harta anu dicokot saurang nu nyokotna teh saurang ti kafir harabi ti kafir ahli harabi kufar nu nyokotna saurang atuh ghanimah bae sarua bae a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa kadza lan kadza wa kadza lan iku kaya ikilah iki
ma akhadhahu utawi barang kang ngalepu ing ma wahidun sapah wong suci awajamun atawa wong akeh min daril habis saking desa kafir harbi sarikotin kalawan nyolong aujida atawa maka hayatil luqutati kaya tingkah tetemuan allalah sahih munggu kala safainam kana kaunul muslimin maka lamun kongang opo anane iya mutaqo ikut tetap kadang kang muslim wajibat ta'afifuhu maka wajib oponnya labar kenane mutak walil ghadimin alani kuwa nanggade wong kang ngajara kabeh atau basutu utawi gawe kajembaran Ilgoni mating dalam jarak biahdil kuti kalawan ngalep ing pepanganan kekuatan mayasluh bihilan barang kang patut ya ma bihi kalawan wala daging wa syahmilan gaji wa kullu ta'amin lan saban-saban papanganan yutadu kang den biasakeun apa den pangane ya kullu ta'am umuman ale umum tawakkul ta'amin ya tadu kang biasakeun ya si wong ing mangane ta'am umuman hale umuman masih kene ngabahas tentang peperangan cik kajian musannif kamari wal malul ma'khudhu min ahlil harbi harta nu dicokot ti ahli harab secara paksa itu adalah ghanimah wah di urang mah aya ge kamari keur memeh reformasi di beleuman toko Cina warung Cina dibeli gitulah politik nu kasalahan mah tuh toko Ki Haji ge dibeuleum bae kasalahan nyaho mumusuhan tadina aya dendam kesumat aya kebenaran beuleuh kula mah teu nyaho caritana santri mah tilok nyaho urusan politik santri mah tilok nyaho kuari ge santri mah teu nyaho dolar cenah naik 15.000 atuh ka dolarna ge santri mah pan teu nyaho atuh sabodoh pokokna teu nyaho we ge santri tah ahli sorga mah kos kitu siapa deh iraha santri boga dolar atuh teh nyaho masyaallah boga duit 1 juta teh asa dunia milikku eta 1 juta mun dibere 10 juta geus ngageter lilinieun dibere 100 juta modar tilok boga duit santri mah sedengkeun cak Kangjeng Nabi begitu kaula ditinggalikeun ka sorga masyaallah
anna aktsara ahliha al-fuqara. Mayoritas penduduk surga adalah santri. Ya Allah, fuqara teh manana santri? Sebab fuqara teh mayoritas santri. Mentak awewe embungan dikawin ku santri. Susah. Je, teh jauh dibawa ka surga teh budak. Kawin jeung santri mah di dunia susah, di akhirat wallahu a'lam. Surga lah. Aduh Gusti Allah aku. Teh. Pokokna teh jauheun santri maka dolar ti mimiti 8 10 11 12 15 14 15 cenah ayeuna. Iya tulos teuing. Dek 20.000 gepek teh teuing. Aing mah pokona mah nyaho-nyaho balik kudu aya beuti kolot beres. Geus sakitu bae santri mah. Balik mau beas da ka dieu. Mau duit beres ngaji deui. Tah tenang jadi santri. Cek bupati lamun kos kitu kabeh negara wah bangkrut. Ya dicekel ku sia ge ku bangkrut. Ayo lawan ku urang. Sia ge nu pinter nyekel negara bangkrut. Emang bangkrut tak urang bangkrut bukan. Pan cenah kieu nyanyahoanan, lain nyanyahoanan nyaho. Jipan lain teh jipan. Aduh. Bangkrut min jihatin, maju min jihatin. Tuh santri mah asal geus kitu ngarti tah. Anu lain santri mah teh nyaho. Naon sih min jihatin? Ngaji mantap ge. Ye. Satu sisi kadeuleung maju, di sisi lain mah bangkrut negara. Loba nu marabok bangkrut, tanggung jawab ka bupati. Nu zina bangkrut ka negara. Ketika dioyag-oyag bacara NTB panut teu zina ge kabagian. Teu pamalingan ambalaya bangkrut ka negara. Negara maju mah eueuh nu mabok, eueuh nu judi, eueuh nu zina, TV tayanganna marhaba kabeh. Stel isuk-isuk martaba, marhaba, lohor marhaba. Paling maraca Quran. Cek Haji Pendit teh tutup TV resep aing mah geus kitu. Naon marhaba deui. Eta baju kakarak. Aduh. Nah, kula mah teu nyaho ge loba jelema manggulan TV. Jelema manggulan TV loba amat teu kamarana sih. Nu TV, nu tarigu, nu macem-macem mah. Cenah eta. Keur dibeleuman. Dibeleuman sih di bawaan. Wallahu alam. Tah, ternyata oregana di bawah. Eta harta nu dibawaan pada waktu harita eta bakal lain ti ahli haram. Penduduk Indonesia teh mah nah henteu merangan ka urangna aju dibawaan ka imah masing-masing eta mah jadi hutang maling da mah ngaranna kudu diantar-antarkeun deui. Awas dah nu maling TV, nu maling piring, nu maling gelas, tampung di Haji Pendi. Wah, tuh mal datang gak ditu. Sarua pamalingan teman. Ta eta lain goni mah tama kos itu mah minimal orang minta hampura ka Cina. Waduh cenah kiai, tuh buku mah minta hampurana. Iya tuh hirup kene nganana. Kok ya? Waktu kemarin Dardirdor itu, apa itu Dardirdor? Kemarin waktu mau reformasi kan pada dibakari dia. Saya salah satu orang yang ngambil TV, mohon maaf ya, minta ampun. Utang lu. Emang gua dapat ngambil dari kakek gua dapat beli. Berapa lu ngambilnya? Ada 10. Lu banyak ternyata ngambilnya. Eta kan berat kayak di akhirat. Masya Allah.
gejolak politik batuk tekaharti kurang jaya kitaban pan politik urang politik kita urang mansa kadar jadi korban politik komo kiai makan teh nyawana naon ngan sakadar jadi kuda doang keur mejehna ditendenan oles ciahar beres politikna nyatuan sorangan jaga ditu ngobrus ya tah ulah sok jadi kos kitu teh geus ambalayah kiai korban politik masyaallah eta cenah kuaripan kiai anu jadi wakilna termasuk bapana korban teh mah iya kiai eta nyana onam teman nang sakola kiai modern kemudian jadi tim sukses mejena tapi kiai salah papan sakola asad ge henteu bayaran aja bayar ku suluh sarua jeung Haji Pendi mantak ngitung 18 kali 18 teh nyaho nya mah teu kumaha sugihna tuh tah itu menjana mah emang mejehna pesantren sakolana di pesantren anu terus ke Al Azhar terus ke Turkiye itu emang mejeh data terus jadi tim sukses atuh wejena sekalipun nyana calon DPR calon bupati emang parantina janang sakola Aisyah sapira ngadabang di pondok masana nyen utawi iku jadi DPR bangkrut negara nanti cenah kalau jadi tim dong etalah korban politik nu mantak kula ngomong kitu teh ieu nu nyekelan agama teh airain pesantren salafiyah mah atuh sahaju pesantren salafiyahna ansrup kanu kos kitu ieu agama terbengkalai geus puguh dicekel ku kiai anu di pesantren modern mah geus teu murni agama teh lantaran lengkahna teges lain agamanya namangan sakarang administrasi asup kadinya dengan sakadar tuh ieu nyekelan murni ge agama dicekal ku pesantren salaf nu tadina teu sakarola mejehna lah sakadar rukun wudu rukun beda di pagahan ku kiai pesantren salafiyah rukun wudu jeung ku pesantren modern rukun wudu keneh nancep ka jero hatena nu beda rukun wuduna mah akur bae mun cakian ya akur ditu gendep di aing 7 tuh cek aing ge beda akur ngan nancep ka jero hatena sebab naon unsurna nu beda pesantren salafiyah mah di tunang ngaranna dibayar embung di alam embung di cawad embung naon tuh kada waktu kitu beta nya nama ban menang teu dibayar tah bedana sapos kitu entak nancep ka jarat sok bayangkeun na ngaji di kiai pesantren salafiyah mah haju inget bae masyaallah tapi nang di pesantren modern poho tereh ka pohona pesantren salaf poho we atuh cacak-cacak pesantren salaf poho atuh komo disia beda lah cenah kieu masuk agul kitu ji lain agul aing mah ikeur agul itu agul seperti eta sebab lawan ikhlasna nu beda pokoknya dihitung ku tahap ikhlas kula lamun nyaritakeun dongeng-dongeng bapakna nu masantren anak ka pesantren salafiyah daerah Ciledug nu daerah gitu Kembangan anu mararah anakna nu hiji mah di pesantren salafiyah nu hiji di pesantren modern geus kaluar dongeng ka kula pesantren salafiyah mah begitu datang ka imam ditah jadi imam daek tegep deui mantap jasa
jadi imam lagi salah ge ya wajar lah. Itu di pesantren modern betul naikkan taraweh acan ya cerita taraweh ban marah masya Allah si ieu mah deres deh jadi imam ieu mah taraweh gitu deh kan salat ke hampir dibabukan ku bapana cek di pesantren modern meneran kadinya deuleu tuh berhasil mana coba nu ibadah eta cenah nyieun sakola heuh kadinya mah jurusan anak kadinya mentek kula bakeur cerita jurusan di pesantren modern calon DPR wajar tim sukses wajar kiai salap mah ora wajar ge widih lah iya ge ora ana jurusane wis so permen lah wis khususon pesantren salap jurusane ning surga iku idih mengkonon serem sira mah ora diajak dewe melu dan taleni we ora apa-apa dan gusur nah ieu mah keur carita harta menang nyokot ti ahlil harab secara paksa ghanimah. Lamun tadi bahasana teh bahasa peperangan kumaha lamun dicokot dak ku perorangan saurang nu nyokotna wa kana ma akhadahu wahidun termasuk ghanimah kene harta anu dicokot ku saurang nu nyokotna teh saurang ti kafir harobi ti kafir ahli harabi kufar nu nyokotna saurang atuh ghanimah bae sarua bae au jamun tawalobaan min daril harab ti nagara harab ti desa harab bisarikotin kalawan nyol atuh sarua bae okos dongeng dina Bukhari teh kangjeng kadatangan tamu kemudian nyaritakeun tentang Islam baan aya meureun sekitar 10-an maju kadeleuna bangun bagus arasup Islam terasup Islam kemudian manehanana cicing di Madinah teh teu kerasan terus bebeja ka Kangjeng kami mah teu betah di Madinah teh lantaran cuaca nu berbeda kami mah ahli lain ahli kami mah ahli tani lain ahli ngangon lain ahli perah garering entek cek Kangjeng Nabi gatuh erek kaluar bati badina oh masalah urusan muryang cek Kangjeng Nabi gerokeun tah si anu tukang ngangon onta Kangjeng Nabi bawa ieu onta nu keur meujeuhna malalangkar jang obat ngobatan manehanana sok bawa di luar Madinah nyana merecai susu ontakna bahkan ala kadar jang obat jeung cai kieu diinum muryang panas mun nginum cai susu onta cager terus diinum jag masya Allah ternyata nyana malalurtad geus murtad pengangona dibunuh sanesna dibunuh kemudian onta Kangjengna dipal ya Allah ya jahatna luar biasa salah satu sahabat ngadenge berita Kangjeng ge termasuk ngadenge berita disusul ku saurang dipanah beunang capai sageusna pae salah saurang nu sejen maka dihirup kene bawa ke Kangjeng Nabi ka dibawa geusna dibawa dibunuh hartana dicokot ghanimah satu eta ghanimah we tetep kedua nu kabur ti Kangjeng Nabi murtad susul beunang cokot hartana jadi ghanimah sababaraha qabilah anu kaluar tina Islam
dicokot hartana jadi gonimah baik ku saurang dicokotna maupun ku loba gonimah. Nah eta aya aturanana di negara Islam mah di hukum Islam di urang mah lantaran lain hukum syariat teu apa urusan pergonimaan. Nyahona urang mah pajak, nyahona urang mah aya dana sosial. Tina haji bae urang mah teh nyaho wari geus aya sabaraha triliun teh nyaho. Di zaman Pak Harto bae ulah zaman baheula teuing zaman Pak Harto saurangna sabaraha duit per hulu kuari geus sabaraha puluh tahun ka dieuna masyaallah. Kadi kuari keur carita 200.000 bae nu munggah haji saurangna keur carita 2 juta bae dicokot per hulu kalikeun da per tahun sabaraha. Kalikeun da per tahun sabaraha cepet atuh. Ayo sia duit sia lain pan. Atuh. Tuh kan 200.000 manusia nu munggah haji keur dihitung leutikna saurangna dicokot 2 juta berarti 2 kali 2 papat naon eta. Tuh kan eta sataun encan di zaman Pak Harto kadi. Di SBI beda tangga di sabaraha. Sabaraha ka mana ta duit eta? Masya Allah. Ieu keur carita duit-duit itu koset. Loh, suka yang nyaho bae cenah kiai. Lain hayang nyaho, lain hayang nyaho geus nyaho. Wih, orang masyarakat ge wis kuninga ge. Wis weruh. Woi, teu kawana tah badak depag kikieuan di hareupeun urang teh ya. Woi, bupati pakai kenong dan lain sebagainya. Tah duit eta bae geus sia jang kana neraka meujeun. Ji ka mana ngaleos nang aleos. Ka mana? Ya Allah. Meujeunna jang ka neraka mah eta ge. Encan pajak dan tah urang lamun ngitung-ngitung kos kitu tuh. Ngitungkeun kos loba. Dana-dana siluman. Anu nyilum. Tah eta Masya Allah. Emang kiai hayang bisa numbung. Aing kebagian atuh hayang balah. Lumayan atuh aing di sisi neraka. Teu hanai aing duit kos kitu jang naon. Aing sugih. Duit aing triliunan. Atuh lamun hayang nyaho duit di bank ambualaya. Nu saha? Nah ieu mah keur carita nu mantak ngaji teh pan supaya nganyahokeun kasalahan. Abe urang nyadar aing ngaji teu nganyahokeun kasalahan makan moal nyadar-nyadar. Urang jadi polisi ulah bagus bae anu dicaritakeun ngaji abe nyaho kasalahan polisi jang nyadar ja agama nama sarua Islam di akhirat mah jadi beuleuh nya ge kekerepekan sarua. Kuarinya na tratri engke masih ada sate sia maksudna ngaji abeh nyaho aing di mana kasalahan anak jang introspeksi tobat lamun teu nyaho tuh moal tobat mentek lamun kuari nagara teh dibejaan kasalahan anak atunya na tiis di dunia. Nah jeung kiaina engke bakalna neraka sarua kos fudoli sebab teu pernah mere beja nyana tuh ai kula mapan kitu ku malaikat deui seret aya naon nih malaikat kunaon teu pernah nyaritakeun kesalahan-kesalahan di negara minimal di kabupaten we malaikat orang haji ya lah wis den tuturakeun niku mah ih ora weruh sirah mah cek malaikat itu bahasa apa sih iku Arab kejajaden niku. Aya tulisan oh jahe minimal nyaritakeun dura kasalahanana. Tuh, engke kan jahe ieu aing loba kasalahan. Ari dicaritakeun bagus-bagus bae mah atuh teu nyaho nya jang tobatna belah mah. Mentek areureun jadi pamarentah teh osok kaju careuri kiai cenah kula ieu neuk ngaji bae. Emang kakarak wae keur ieu batu kaburu cenah kula sibuk
Adena ge panjang umur sia. Itu kuari gaji cenah kula loba jasa kasalahan waktu kerja di PNS. Coba jelaskeun ku sia naon kasalahan-kasalahan. Oh, dijelaskeun ku anu. Kuari ceurik bae. Aya tobat geus eureun jadi PNS na sia mah. Keur ieu jadi PNS. Itu kuari mah korupsi ge teu bisa jaga eureun. Ajo bener tante cenah tobatna wallahu alam geus kitu malah. Bejakeun tanyakeun ke malaikat kitu bener teu si tobatna. Teu cenah kieu lah sok galalaga itu. Aing iman galalaga ngan ngaheureuyan dong geus ya. Tuh ditarima bae tobat mah asal beneran. Tuh urang nyaritakeun kesalahan TNI kula nyaho ya. Lamun dicaritakeun kesalahan korupsi da maksudnya insyaallah. Nyaho. Make jasa nyaho jasa. Bih. Teh ulah hajut terlena nu mentak ngararaji teh mantak ngajina ulah jeung sabangsa mantak lamun ngaji di kiai partai moal nyaritakeun kasalahanan geus salah bangunna teh salah ya kiaina ge saralah teh nyaritakeun kasalahan kan ai kos kieu mah ngaji urang nyaritakeun lah cenah minggu hareup aing moal ngaji itu sanu nitah kuari balik sia nangtung kanyawan ya buku SKBH itu isin mas ya guys ini pelembang mana sih ngaji sebenarnya wa kadza ma akhadahu wahidun harta dicokot min daril harabi ku saurang gonimah bae awajamun harta dicokot kuloban min daril harabi bisa rikotin atus sarwa gonimah baik awjida atawa kapangi harta teh kahayati lukototi tingkahna seperti tingkah lukoto titimuan urang lamun keur lempang di negara urang kemudian mangi dompet urang dicokot ka dompet teh pan eta teh lain aja jadi milik nu kos kitu teh kan kudu disalabarkeun di pasar urang mah geus sampaikeun saudara-saudara sekalian siapa yang hilang dompet aya awewe dompet saya hilang dompetnya bentuknya apa merah ya iya ceknya hilang bungkusnya doang dompetnya mah ada lu bener atuh sih tah dompet ulah dibejaan ukuran gede letikna komosina warnana engke nyana lamun geus aya karat maksudnya geus aya saya hilang dompetnya besar apa kecil, warnanya apa, gitu kan? Antara mana dan mana perkirakan. Itu kalau jelas kesina naon karena itu orang tahu jelas bikin. Tawa disalabarkeun teh di masjid pangjumaahan tuh. Geus urang poe Jumat teh cicing di lawang. Leungit dompet teh. Leungit dompet ente. Namun ente. Ke Jumat hari gitu deh, leungit dompet ente. Leungit teh. Lamun aya leungit kula tanyakeun, teh eta kan lu kotoh teh kos kitu. Nah, ieu maksudna di negara kafir harobi kemudian manggi harta berarti kan lain berdasarkan paksa, lain berdasarkan maling, tadi makan berdasarkan kohron paksa atau berdasarkan seriko maling, ieu mah lain ngagoler berarti kan lu kotoh ngaranna tak eta ge sarua we tetep we jadi gonimah bae lamun urang nyokotna di negara kafir harobi. Fa iman kana qaulu li muslimin wajib ta'rifuhum kongang ayana eta harta teh milik jelema muslim wajib kudu disalabarkeun
Mun urang papanggihan kebenaran manggina tadi negara haram tetapi aya kemungkinan ieu mah barang teh barang anu muslim sebab di jerona barang kurang ditingali teh aya bismillahan masyaallah nomor kedua aya wafakan beuh poharai masyaallah di dinya ge aya wafak mahabbah berarti wafak percintaan nih kajian kukubat asihan. Nah di jerona teh aya tanda-tanda milik muslim nah eta mah henteu jadi ghanimah eta mah jadi lukotoh berarti salabarkeun jadi kemungkinan tah bantah kemungkinan kos karar itu teh diperhitungkeun di hukum Islam mah ya di hukum Islam mah diperhitungkeun. Namun urang gitu naon ngaranna manggi hewan nang mencit ta ieu teh nang mencitna nang mencit kebo misalna muni misalna nang mencit menang mencit cuman ieu teh nu mencitna teh saha apakah kafir, apakah muslim, mun kafir kan halal. Diperhitungkan kurang aya kemungkinan tak kemungkinan kos itu teh jadi keputusan. Lamun kemungkinan nu mencitna teh ieu orang muslim atuh jadi halal. Lamun kemungkinan anak jelema kafir atuh jadi haram. Tah ditinjau kurang kemungkinan seperti kos itu. Ya. Nah sarua manggih lukotoh di negara Arab tetapi aya kemungkinan ieu milik orang muslim wajib disalabarkeun tetep masyaallah walil ghanimin tabasutu fil ghanimah menangkan nyokot jarahan memeh dibagikeun teh ieu ala kadar tabasut fil ghanimah meme kurang dibagikeun lamun memang ieu teh ghanimah atawa ieu sebagai lukoto ieu teh meunang memeh dibikeun ka pemilikna ku urang dialep manfaat nyokot jang sakadar dahar kekuatan urang jeung wa ma yasluhu bihi jeung urusan-urusan anu ngajadikeun kana kaislahan terhadap eta harta. Ketika urang nyalabarkeun ka pasar kan kudu make ongkos, maka dicokotlah ku urang ala kadar ongkos jang nyalabarkeun. Kitu keneh ku urang jang pengamananana. Ieu kan kudu melalui ongkos. Nah eta ge sarua meunang ku urang dipergunakeun sakadar ungkas ongkos pengamanan. Gitulah caritaan tentang ghanimah. Berikut ayat kemungkinan lukotoh. Walahmin jeung daging meunang sarua bae dialep walahum at-tabassutu adon bi akhdhi kulli ta'amin nyokot setiap pakadaharan anu dibiasakeun di daharna. Masalah kos. Bahkan lamun urang mapanggihan aya nu wajib didahar, tapi lain jadi milik ngan kudu didahar, teu meunang diantep. Urang lamun manggihan dompet da isina di jero urang di duit. Waduh lumayan ieu mah isina aya 50 juta na ieu. Masya Allah bisa pakai beli karimun nih. Aduh. Tak, eta kan kurang jangan sekadar ungkas ongkos banget, untuk masalah. Tak eta teh si duitnya kan kurang diamankan. Tapi aya nu kudu didaan. Urang lempang ke pasar Kemis, keur ieu mah di dieu ka pasar Kemis lempang. Pasarna pasar Kemis lempang Senin jeung Kemis. Kemudian di jalan Manggi Bungkusan lukotoh ngaranna karunya amat di jelema meureun tas di pasar cenah
waduh diamankan lah ya disalabarkan sore barang datang ka imah di dele kurang orang buburnya meuli bubur nah lamun diisukeun hayangnya coba bubur ya terus sabira bubur lamun diisukeun kok mau jadi 2 poe atuh 12 jeung nu kaluar isuk-isuk tah nu mantap eta mah dahar we heula dahar mun loba anak bikin tetangga gitu ini cina merian bubur tenang kayaknya nggak ganti bisa mah dar aman ke aku orang salabarkan sadu langit bubur salah ayah ngacung gula sabaraha sia langit 5 bener berarti antara jalan kamar jalan pasar kemis kula cedak keur lumpang ngeunah beprak kayak anjing lompat jadi kula jisieun digegel anjing ternyata raga di mana buburna geus sabaraha ya geus aja nanti 3 poe mah buburna geus aya di dieu iya tuh mah terserah sia tah ini kayak diganti apa kan dek nungguan keluar bae sia macam-macam tah eta mah diamankeun tetep ganti ya Allah ya Rasul belain urang sayur uduk bangsa nu kararitu tah keur carita ya wa ala jawab wallahu